Puluhan murid sekolah SDN Uni Silster, Desa Uni Silster, Kecamatan Purbaratu, Kabupaten Tasikmalaya, nudina tanggal 20 April kena ku gempa. Masih kene diajar ku tenda darurat, maranehna teu bisa balik deui ka sakola asal. Kusabab sieun ku gempa deui. Pupuhut lembur didinya ngabewarakeun musibah Kecamatan Purbaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agung Cahya netelakeun aya 242 budak sakola dasar nepi ka sakola menengah pertama anu jadi korban gempa. 40 Salajengna aya warta nu kadua nyaeta ngeunaan banjir anu kajadianna di Jakarta. Mangga wilujeng nyaksian. Caah nu narajang ibu kota Jakarta ngalantarankeun kagangguna rupaning kagiatan ekonomi. Area di antara masyarakat anu leungiteun pakasabana kulantaran kahalangan ku caah. Banjir anu tumiba di Jakarta mangsa awal tahun 2013 kaitung parna. Kulantaran ampir saban wewengkon kakeueum cai.